Buk, hari nyegelan HP, gua deket teuing. Kunaon gitu, Rok? Percuma deket ge. Hari ujungna teu jadian mah. Anjir, kopi teh pahit ujur. Ah ilok. Anon gula dia tuh. Eueuh kok gula nage geus beak. Nya geus satu lah pakai gula. Terus pakai naon? Pakai janji-janji mantan. Kan leuwih amis. Sekali pribadi. Bro. Kunaon atuh ngalamun bae. Jangan nu galau. Cerita tuh ka Mam. Iya, aing keur bogo ka awewe, tapi teu bisa bersatu. Beda aya perbedaan. Naon perbedaanna? Beda agama? Lain. Beda suku? Lain. Kutan beda naon atuh? Beda kulit lain. Sia hideung awewena bodas. Lain kehead. Semua tuntuna sok ngece. Kutan naon atuh? Sagala lain bae. Beda perasaan. Aing bawa ka si eta na bawa ka nu lain. Si eta teh meuni. Tosnya tuh cuangki, kadang mun. Pasti jenuk teuing saosna. Henteu teu make saos. Lu sambelna meureun jenuk teuing. Teu make sambel henteu. Geuning Mang Lada ujur. Naon? Iya, pakai sungutna netizen. Ternyata lebih pedas. Iya di dia naon heuh cenah. Oh iya, ieu mah tempat tanggal lahir. Oh, tempat tanggal lahir. Aing mah lahirna di Semarang, di Simpang 5. Oh, mau aing mah lahirna di luar negeri, di Prancis. Di luar negeri? Aingnya di luar. Di luar meni? Di luar nikah. Dak. Saya nyawa si buluk. Ya, oh, undangan gitu. Lemari mau cewek karungkun kanyawan kumana digeprekan kumana Ciluk heuh. Geus aneh si buluk mah. Tapi heuh sih si buluk mah teu aneh, tiba lagi waya sange. Heuh, puguh. kalakuanna jeung terubah. Itu si Nun lain. Celuk. Dun. Adeula sakadeng, Dun. Aya naon? Sia kamu nih. Ke warung. Suruh meuli masih kumaha? Cicing heula di dieu. Urang tong ngobrol. Aing buru-buru puguh. Suruh meuli masih ke warung kumaha? Bari nage ngobrol jeung Saria mah tungtungna sok dari ibah. Kalender geus aing ka warung heula. Yo, ibah mah dosa nyaho. Heula ka dieu. Saya nyaho tante si buluk. Pas dipek-pekan kumana lemari. Tapi aing tadi di jalan Patimu heueuh gareuneuh hideung awakna. Kunaon sih? Tuh, aing sing euy.
Kayak bising bae selang bebeja. Buka korek bu. Kemawa aing. Sia, buka bu. Buka. Yuk. Yuk ya. Yuk nih. Seger. Sudah kemarin nih. Korek aing sih meni. Jagalah korekmu sobat, sebelum kujelaskan arti kehilangan. Jaga sikapmu kawan, sebelum kujelaskan artinya hukuman. Jagalah pacarmu sobat, sebelum kujelaskan sakitnya ditikung. Jagalah istrimu sobat, sebelum kujelaskan artinya diselingkuhin. Hei, mas, kamu tahu PPKM nggak? Apa singkatannya tuh? Punya pacar kok mesum. Iya, udah Mas Delon. Tahu nggak apa itu PPKM? PPKM. Oh, pelan-pelan kita miskin. That mental freeze when these people talk too much.